Taya contoh didikan kolot nu salah. Mun aya budak cerik ti peuting, supaya repeh didik ku indungna. Hayo jempe. Ulah cerik peuting, tatangga gandingeun. Eta nu alus mah. Apan kolot urang masalah ngadidikna. Budak cerik supaya repeh disingsieunan. Halik sia jurig tah. Mimiti sia ngacaprak. Rek teu ngacaprak kumaha da indungna ge can kungsi neuleuh jurig. Aya ucing mah disada di luhur kenteng, tah ditumpakan jurig. Geus puguh ucing beger. Cing ciptakeun ku urang sing tenang, arek naon jurig tumpak ucing. Angkot loba, bemo aya, ojek ngabegreg, beca pabalatak, der tumpak ucing, apan sidik jurig teu gablek ongkos. Aya manu Korea koe ngaliwat ku kolot urang mah digebah. Bait ka Sabrang, ka Palembang, nah urang Palembang dikorbankeun. Kumara muncul urang Palembang kabaranang siang ngagunuk sia jurig didinya rek naon. Urang mah budak ngaliwat kana batu gede tangkal gede der dididik eta ulah kitu para runtannya nu ngageugeuh di dieu bilih ka sepak bilih ka tajong ieu putu bade ngalangkung tuh nyebutna ge putu lain jalabria. Naon akibatna tingali we budak di urang umur 10 tahun hayang kahampan kanu poe ke geus teu wani. Lain kikituan atuh. Di urang mah jurig digedekeun ai ka masjid hese. Eukeur mah eukeur dina TV ena teh loba jurig teh. Dina acara ieu jurig. Ya Allah, si ibing mah wanian kungsi hiji mangsa mah hayang ngetes Jam 12 peuting, jam 1 peuting di gedong kosong, Pak. Sorangan mah batre we wungkul. Baiklah kumangke cik urang teh paling kana koran pelawak dia akan jurig. Sorangan we ka gedong kosong wani jam 1 banian Pak. Datang sorangan sepi onon, tapi bener. Aya selengseng bau nu teu ngeunah. Dituturkeun ku sim kuring ka mana ya bau jigna terus papai. Eureun di dinya di batrean bener tai ucing. Yo. Kitu deui salat. Lamun dididik ti leuletik, diajar ti bubudak, insyaallah nepi ka kolot mati hese lesot. Balik ti luar kota jam 4 subuh teu kuat kutunduh, dugsek sare. Karek saparapat jam geus adzan. As-salatu khairum minan naum, meletet mata, da geus biasa. Coba lamun salat mimitina geus kolot, loba gangguan. Arek salat subuh listrik pareum aliran, wah jeung tunu jeung poek jeung lulungu mun diriweuh cupu capa neangan tasbih. Mana tasbih teh? Ka mana ieu tasbih? Ari gep indung budak. Mana ieu tasbih? Ari gep ieu we heula sementara kaberangan atuh. Padahal meheug mikir kajeun poek ge mah nya tasbih gede-gede teuing. Cicing budak tong milu ceuri ieu urusan tasbih. Ayo salat. Ini yang utama mah. Lamun edek oge, cekang ibing, sok catat, taroskeun kajeun ka Bapak Kiai mana ge. Di mana salat beres, taraneangan dukun, waduk teu percaya komo tukang pelet aing mah teu percaya pisan. Arek percaya kumaha tukang pelet di deuleu teh pamajikan tukang pelet juga gegetuk. Dek nanahaon saya gitu marah meeting.